pahanin. Mga di Cepenggelam bu, Cepenggelam datang ke dan mungkin ayah acara serah terima. Bangga ini ibu-ibu besang bangga calik di kursi anu batas bisa jatuh. Boleh mai. Gimana? Kali dia weh. Biar videonya. Aduh kali dia. Sok ibu, kembali dia ibu. Sok kali dia jalan dulu. Karena bapak-bapak saling di panggung antara desa dan Apa itu seperti itu? Geser. mana geser mau ibu? Geser. Geser lagi. Itu suaranya tuh. Berane jalan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Selamat dipayun langsung-langsung menyatakan puji sinasipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dina dinten limbun acara ieu urang sadaya tiasa kampung dina sebulan kepikiran sebulan dina walimatul nikah putrina bapak sahabat neta Baik Fitria acara nyata kahiji sambutan atau serahan di calon pengantin pemuda kelas kedua penampilan di calon pengantin istri kelas selanjutnya simbolis penyerahan rencanakan pengantin pamit. Kalau kita nontos mungkin pas penonton acara bagi menyenangkan sambutan atau napi sahabat kata-kata di tamu kebilang juareng mangga kasih sepuh di pengantin pemuda bangsa bapanet waktu tepat kesempatan. Ya. Oh, diwakilkan ke ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Tipayun mangga urang sami-sami haturkeun syukur ka Allah Nu Maha Ghafur. Puji ka Gusti Nu Maha Suci. Oke, mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina ieu tempat di dalam lingkungan ayeuna nuju dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salamna teu puja salamina tetep dikocor golontorkeun wajunjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalapa di Dhamma Cilok buah duren buah salawe bakal bapak udah cing arwahu nah etapan panganten teh awewe ieu punten ya bapak ibu bilih abdi kirang ari di abdi mah sok ditaros heula kitu maksana ti istri ari abdi mah sana kedah langsung manggap serentin neme teh nya abdi mah kumaha ti dia mohon mangga bade serentin ayeuna ku abdi mohon tah kitu. Punten ibu margi abdi nyarankeun teh awewe sana salaki sawios moal benu moal ngambek moal nyaretan moal juguhan moal ngabahanan moal ngeupelan. Aduh kurang dia bisa kelamaan atau kumaha abdi bingung naon uih teh lengong teh dikepelan teh dibahanan disuguhan teh tapi alhamdulillah ibu-ibu alhamdulillah sarewe solehat saat azan abdi salik oke teh sayogi uih ditutu 2 kali ngomong di ditu abdi salik teh atas dugi-dugikeun ka dieu alhamdulillah mangga teu dicurang di daerah ditampil sok mangga biasa dimangkin teh kantor biasana upami teh kantor mah teu pamil pangseueurna sok pangsakedina mudah-mudahan pangseueurna sakarung kitu ge di sana ka suara aku tadi buat teman ulah anggapna deui ulah anggap deui punten atuh mah haji wabi kapayuna dabongan abi barang ti payung mohon sabios mohon aya tamu kalima haji mohon ti payunanya urang dari motor serius deui nya nya ari rupa lah serius deui ibu bapak mohon sok tereh kolot urang 200 sepados awet morat gitu teh nya. Nah, ibu sadayana abdi tebih-tebih oge caket di Ciwareng di Gayo Bumi sanes lantung tambah laku sanes lempang tambah beja tapi bade nyucruk galur anu kapungkur bade nincak ngalacak tapak anu baheula bade nagih janji anu kamari rehna sababaraha waktos kapungkur api tegas ka dieu kantos ka dieu duka kawinana sarifana mah bigelap deui bilih kapungkur nampi soten ayeuna mah robih deui henteu ditanyaan teu nampi nyaeta mah gampil kang abdi mah teu ditampi mah nya uih deui we da cakat mun ka Ciwareng mobil seueur bade koneng bade biru bade hideung ana raya mun bade terus di dia ngomong aya teh kurdi mun bade nangkal-nangkal we alatnya alhamdulillah tamah ngomong tanyana abdi teh tebih-tebih di Ciwareng teh bade nyanakeun ieu cep agung ti luhur sausap rambut ti handap sausap nampal mudah-mudahan ditampi ku di dieu ku sepuhna Fitri Utami hoyong ditikahkeun kana Fitrina darat ayeuna margi tadi cep agung teh saat datang angkat ka dieu ngarewas ka abdi mi cenah teh naon sineur penting nakanyere paturuban
Bana ngomongin keturunan daun tisu sabetin ming cenah teh bisa sare hayang buru-buru isu kamargi abdi teh tadi teh tidur teh pada subuh ibu mohon namanya deui ka dieu teh cenah dieu tacan beres tuh nya cek mege tong isu-isu ka dieu mah teh jam 10 da caket ieu biar apalan aja cenah jam 8 heueuh ngaburu nya cinta makat jam 8 lagi teu ya agung teh hoyong ibadah subuh nya ku abdi teh dilakona mangga ibadah subuh tah geuningan tosan badunya di lapang mohon ada 2 jam ngomong nabi apa ibu nu abdi teh mohon asal lieur aya lagi biar abdi lieur teman maklum ada lieur ya kapoe anjing panasatan panasatan tapi namanya maka tapi lieur alhamdulillah ibu sadayana tah eta panganten Pak Haji ibu anu di dieu ya sepuh-sepuhna Fitri abdi angkat itu teh saya sanes bade nyangakeun Chef Agung tadi teh tiluhurna saurang rambut si hadapna sausap lempah nyangakeun sadayana terutama kana Fitri hoyong ditampi ya mohon ditampi bade teh ditampi bade ngadedek anjeun kita mohon mari kita tos persiapan dari itu piraku abdi bade kedah euy deui mah mohonnya kitu tah abdi anu mohon bade ngepingkeun mohon ti wawakil atanapi sepuh tina Fitri di dieu kumaha walarana abdi bade ditampi pagede henteu kitu mohon atuh kapayun saha mohon abdi mah mau ka uyah hajatan deh Nah, terkenuhun ibu anu parantos ngadumikeun niatna di tebih di Ciwareng mangga salajengna wakil ti istri Pak Kasepuhan Bapak Guru Sakti mangga patos sareng tempat kesalangan. Ayo tadi mah awewe mah ayo mah laki mah jadi awewe ayeuna lalaki terus lamun awewe jeung awewe disebutna lesbi lamun awewe jeung lalaki eta hobi jadi tos teh jadi si ibu teh mau dirakiti mah ayo ting-ting mohon ayo mah teu tungtang ting-ting kapungkur mah nuju anu mah cantik nyabunya mohon hance leungit jadi anu mah barang antik terus pura ibu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas pantun dong ya. Malas daun santigi, daun salam, bakakak di luar kenteng. Kang Dedi, yuk ayo nu teu ngajawab salam, bawa wae ka barak militer. Daun salam, daun kalis, kunaon ngajawab daun lulus. Saleh Bu. Ketua udah angkat naik itu teh badak subuh sama badak subuh nyabunya pasti sebenarnya patuanganana pas orang tua insya Allah badai anu tipai mana isi nah bios Bu mengucapkan salamna sekali deui aman kalau sekali ilmu siapa bapak mah supaya nino maka Andre nino Bu bios nino salam maksud dia abdi mah kesonya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di olo wae nya atuh mohon innal hamdalah usholli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa salahu alaihi la nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pupuh lembur papayung nagara anu
weueuh dayeuh ngolah nagara apalatur pemerintahan desa Babakan Cikao Bapak kali Ibu kepala desa kairing ku para spregenanana Bapak kadusna Bapak RW na Bapak RT na Bapak LB na anu karata langke ngalaksanakeun gawe sabarijim karata bagian duit PDB mudah-mudahan sing ditambih-tambih istiqomah amanah ngajalankeun pemerintahanana anu kusim kuring dihormat guru urang sadayana anu limuhung ku ilmu rea ku pangabisa surti ku pangarti al mukarram Bapak ustadzna ibu ustadzahna Bapak ulama para kiyaina oge teh hilap para tokoh masyarakatna mudah-mudahan sing ditambih-tambih barokah ilmuna hormateun sim kuring ibu-ibu nu ngaran motium terus motium ibu-ibu nu sing jarentul kan kawas anu bingung jigana saur teu rumah sieu dicandung sieu dicandung sieu teh sieun tah ibu tong sieun diwayu tong sieun dicandung jurungkeun caroge tiwalang ngandung insyaallah ibu jadi ahli surga payong jadi ahli surga payong teh tapi kudu ngajurungkeun ka bagaimana awayu monah we cenah hiji ge kebiayaan cenah itu ngapana sami anu kusim kuring dihormat bapak-bapak anu gararaya anu teu daek loba cerita ngan ngalikeun nu make kabaya ngan sieun aya nu bebeja sami anu emprak marbayaksa anu kusim kuring dihormat paralun anu kasuhun hampura anu katedak jadi aya nu teu kasabit nami kasebat nama nani moal mangkat ngirangan rasa hormat sim kuring kum sadayana teu diwiji-wiji sami anu kusim kuring dihormat sabadana sim kuring ngiring jabung kumalaku lumampah kumarita sejak unjukan kan hadir dieu ka jamaah ieu sim kuring teh nyanak asmana saibul we bapak saman kali ibu ana atuh sakan tenang wakilan nu janten sepuhna calon pengantin istri anu jenengan teh Neng Fitria Neng Fitria saatnya namanya teh Neng Fitria ibu calon teh agung teh ya etang-etang mangrupikeun hiji kahormatan sing kuring nyangakeun ya kasadayana wilujeng sumping di ieu tempat anu mulia mugi Allah Subhanahu wa taala pangjulung Ilmu Agung pangjajak tina kawasa bismillah anu ngajangetkeun lilitan teu ibarat rangkaian teman malaki anu perlehar dijeraati urang sangakeun ka Gusti anu Maha Suci anu musikeun siang kalawan wengi nu sapapasna masian riti jelas teh masian riti teh kawasnya tumada anu kawasa lieu ibarat rangkaian kembang cempaka anu tumangkat di jero dada urang sangakeun anu kawasa tumamprak urang sadayana teu ngaboga-boga tutur saur di para rasul sholawat anu karakaliwat salam anu dawam siang anu kapicangcang muni anu kaimpi-impi nabi anu pinidik rasul anu pinuju nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar urang anu tumut tinutur kana tiluna
mudah-mudahan diangkat jantan umatna. Tirangtos kurang keni sapaan akan nabi itu timang tengah jaga di akhir zaman. Hoyong bu keni pitulung di kajang nabi. Hoyong tapi kok ada ucapan sana oke ah itunya. Di para bapak, para ibu anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bu, pandu deui ya, Bu. Insyaallah seueur. Ibu seueur. Wadi dibere pantun dinya kitu. Kica-kica dina tomat tangkal jambu buah bangkuang. Panitia kamu geus tamat. Ada pokok para tamu bere tuang. Sama kerjaan. Kitunya. Rupina simkuring pertanyaan dapat ulang tutup kecatur pungkas ku cerita simkuring atas nami keluarga besar Bapak Sahman tinangtos aya sahur anu kirang umum aya bahasa anu kirang merenah bobat pangayom timang taraju nada agung tawaku jembar panghampura billahi syaubil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekeh senang desa pokok merupuyuh di dog-dogan dipiceun sareng kurungna boromah atas deg-degan ibu abi teh sok sieun minta diterima tapi ayeuna alhamdulillah tos ditampi nuhun ku keluarga di dieu kita ketemu pengen dengan Fitri maka wakilan ku Bapak Haji di dieu pamintan yang keterimanya atas nanti di kamari teh atas ngantos di baheula di arep pisan amun tadi teh ayeuna pura teh teuing bari teh ditampinya insyaallah tasareng Bapak nu saterasna pengentan abdi teh tadi ngaleutnya di antawisna ibu-ibu aya nu tetanggeyan anu aya nu jingjing sareng bawana anu di antawisna pengentan anu jingjing budak anu jingjing naon buka teuing nya tah anu di jingjing naon putrana Bapak mah disanak di UI mun putrana tah anu di kedusan mah nya saperos anu di reka-reka sagala aya naon buka teuing abdi teh sareng teping agungna abdi teh pas ngorkeun da teh mohon mukusanana buka sahana mukusna kitu mohon abdi mah barangnyana kok nya ngene teh mohon mangga eta mah nyangakeun sadayana adu saaya-aya panginten mudah-mudahan anu di sana ku abdi ti Ciwareng mudah-mudahan siga jangankeun naon Bapak kanggo rumah tangga Cep Agung sareng Fitri muga mudah-mudahan Cep Agung sapanten abdi darapalan di istana sareng Fitri mudah-mudahan siga jangankeun keluarga anu sakinah anu sareng warahmah mudah-mudahan oge siga seueur rezekina dipanjangkeun jodohna sareng layanana di mahang tiasa doakeun tiasa maklan sareng sakitu pamintannya Cep Agung tasana saterasna deui ibu sadayana pamintan abdi kanjeung minta ditanya berarti jadi pamintan hiji deui nya patuna Pak Haji yang kelak janji sisi rawa maka di sana di mohon cara kiketuan beas banyak kapianen tadi oge ibu teh jingjing bawa anak ieu beuteung isianen mudah-mudahan nya ibu kan mun gatos sasaeukeun abdi panginten bade dilebatan tapatong abdi teh kudu ieu duka ku salam ya duka ku kurupuk kitu mohon kunaon bikin hoyongna kitu upami abdi sasihan upami teh nya geus bade dipayunna da tukang soto bubur bade jajan gitu kitanya aduh ibu cenah geus sekolah ngakal lebih nah itu jadinya tetanggaan tadi teh Bu ari abdi mah pami hirup lagi serius mun serius gitu lah stres segala naon nya mata kadi mataran sok cuekan ya bodoh hareup bari kumaha penting abdi aya dina kesenangan tah kitu ibu sadayana namun abdi Pak Haji nitip di Cep Agung udah manggi ya teh budak teh nya atah warah mudah-mudahan waraheun di dieu papatahaneun di dieu papagahaneun di dieu mudah-mudahan upami aya teh mah pisarekeun sarekan wae upami aya pi amekeun sok amekan wae beme aya pi gebug wae mohon tapi mireng
ulah digebuk-gebuk jadi ngelawan mohonnya gitu ya. Lagi dari itu teh mohon terang ku anjeun pangitannya ibu mah pesantren di payun rahmat terus aya janten ngariung sareng dulu rada tos masing-masing gitu mohon janten teu aya nu pamigeroh mah teu aya nu ngageroh janten ngageroh nyalira gitu pangitannya ayeuna oge tapi alhamdulillah sanaos saya sepuh geus dulu teh baraya ngarumput janten angkat kalimah nu ti sisi nu ti gawir nu ti mana raraya mun ngalanturkeun ngajapkeun ka dieu tuh mohonnya seueur aya pamitan 200 orang mah mohon namun terus ya ibu ieu nyuguhanana 200 orang ke Ciwareng urang ge bakal saekeun henteu ketanggung 720 ge berarti 17 manukannya mohon buka dipelikur ya ieu sadayana paminten teh abdi di Ciwareng satacana motor hapunten ka ibu disayana bapilihna seueur kakirangan da abdi ge dina nyaraskeun mah sanes ahlina abdi mah paminten nyareosan pamarang kali mohon ka ibu-ibu jamaah aya mayunan anu kieu mah abdi ge mohon mulai babaraha kali gitu mohon janten masih keneh tarap belajar upami teh mah aya kakirangan aya anu teh sapogodos sareng jalmi atan ke orang dieu sapuh-sepuhna mudah-mudahan tiasa menawakeun pamakirangan abdi mohon yang sakitu buktosna ieu mah ulah teu aya teh anu ngalenkeun we da margi di ditu teh mohon di grup abdi teh grup Gang Ciharano City mohon janten awis dicubu awis nanti awis bapak-bapak awis pamaget mohon aya pamaget teh parentina keneh jadi janten teh sarageng mah duka kamarana masing-masing we mohon pangitannya janten abdi wae kapaksa kitu nya mohon janten Allahumma paksakeun teh abdi teh mohon daripada teu aya mending we kitu nya janten cocok-cocok we ge mudah-mudahan sing cocok we ibu-ibu di desa bapak-bapak pamintan sakitu sakali deui hapunten anu kasuhun di sabaraha pikiranana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya Cekrek si ibu mah yang sapotong wae ibu suruh pantuna ya jadi abdi teh tapi tutup jadi kambita ku pantun si ibu lagi teh yang buntung jangan si anu males dong males itunya nurutan tanggal jenjing tanggal loa kicak-kicak ya tanah hari lain diterima teu ngarep-ngarep jing-jing bawa ibu ya kalau penting beras di jawa celana kan harus di dalam ayo kapan ibu sih terus aku waktu itu kayak neng tos mutlak diselenkeun Tiap Agung Willy hilang deui neng Fitri teh kabilitas lami apa kena teh dina benak aa urang panggil eta-eta ngepangkeun ka palawargina anu kumaha atuh neng Fitri teh ayeuna mah Pak cenah naon tos naik motor aya motorna motor naon sugong nya sugong apa sugong ibu nya susu naon kana ngomongan sugong teh kitu cik urang panggil anya iya teh ini saya bu beli tapi anak ya biasa deh balik lagi mah balik nanti cenah tas nuruntuk sama besok pindah akan pindah Fitri mana kalau pengantin istrinya garis dia kayak kamu ada di atas kita kumpul gini langsung disambut tuh atau kurang-kurang langsung masa salaman sok adil waktunya bias jajakeun sok geus kali gigi sok ada abang kali oh mana abangnya sok cari teh ada dulu sok neng ada dua bawa ya abang kali ya tong lele wae laras iya nang gitu teh laras mau kali lo emang kali
laki lagi di Ciwareng dengan Agung mau disebat neng Citian teknik anu gelis kawan diwanti ya gelis bawa ninggal jadi endah bawa ning kudra mau pati-pati cek Agung pati-pati tentang asmara bogoh cek paling bahasa urang mah gitu neng itu laras cek Agung teh laras anu paling itu saha sane oh saha deh satu tak pilih sok ada sambut yang itu ibu tadi akhir itu jalan nyamuk sampai kayak sok mana cek Agung teh saya gelis nah mananya mana oh iya sok ada nggak ada nangtung nah tinggal apa apa yang payung ah laras nyoba laras sok nangak sesalaman sok ya balik ke mana balik cari gue langsung angka salah kajika atau balik 16 ini hah? Lawaka sawat udang nah kasih tampi kuning Fitri marasianya lagi tes terus kalau mertuaan dia sahat kota Saman laras kota Saman mama teh Aibuna Bu Ana dari Bu Ana ay tetangga sama sebutan kesangemon dia pakai cara kalau lembab bener mesti akan cari kali video banyak nikah dia kan nggak cari kayaknya stok cari banyak soalnya cara jangan kali cari kemarin deh nah terusnya alhamdulillah ibu geningan puji disna bapak terus ditampingnya satena tenang dari rumah mau dia tampil naik baliknya mohon anak dia dapat pun dan pulang kan ada ketubuhnya buat dia kebun aduh hatur nuhun kurang sangat euy kain sih kanggo Hatur nuhun sepuhan Bapak Guru Sakri yang bagus nanti penampilan tamu besar di tebing Ciwareng. Alhamdulillah penampilan pada selesai ditampi ku pada saat pengantin istri atau sajengna dengan acara acara pernikahan antara pihak ketiga acara simbolis maka ibu di besan pamagret anu bante simbolis panggilan tiap tiap Agung sareng saya istrina ibuna ibu maka kita simbolis sebuah pengadeg ditambi bona sok sasalaman tahan heula tahan ada sok sasalam masak aja si bapak di tahan heula kamu sinesna banyak di estafetkan kabayang nggak banget kabayang tapi sesuatu sok banget estafetkan
siap kalimatnya ngobrolnya. Mendengar bahasa Sunda, bahasa Indonesia, cuma terus latihannya. So, latihan dulu. Bapaknya, bapak dibimbing kalimatnya. Bapak wali teh, bapak Syahman. Bapak sok latihannya. Mungkin pada anda latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Agung Apriansyah, saya nikahkan, kawinkan pria putri kandung saya kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 2 gram dibayar tunai. Tunainya kirim Pak. Nah, gitunya dibayar tunai. Walarana kamu kasih. Saya terima nikah dan kawinnya Fitria putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap ya? Hafal? Gampil lah terus hafal lagi ah. Siap lepasin lah Pak. Fotonya terus luarnya. Itulah. So sambil ngagerentes lah menambah kalimatnya. So coba. Di mana tunai langsung diwalunya. So saya terima nikah dan kawinnya. Ya. Tiba pertama dengan mas kawin siapa bayar. Oh, itu biasanya anak gampil. Lancar. Terus ngapapun, sapu puting udah bisa sare. Nah, menangnya yang mau silaturahmi nikah mungkin sesaran sekitar salah macam masyarakat. Pak Guru langsung aja. Mungkin sesarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wa qulu jami'an alasan astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujawwijuka lama amarna bihi bima'rufin aw tasrifin bi ihsan. Siapnya tumpengnya. Di mana kalimat tunai langsung dibalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Agung Apriansyah, saya nikahkan, kawinkan Fitria putri kandung saya kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitria putri bapak sangkan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sahnya. Amin. Laksana
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kali silakan saya. Cepengnya tuh benar. Tosah enak. Inggris. Pegang ya. Nah. Thank you ya. Nih. Nah, kami itu ya. Kasih. So, dia. Dia. Ya, tanda tangan aja. Oh, nih, begitu Tad. Oh, Tad, itu tuh Tad. Kalau gitu, balik Tad, posisi itu Tad. Udah. Balik. Balik Pak. Balik dia. Saksi Pak. Dari pihak iya lagi ya cuan iya api-api met jadi itu si kecil kan ya bapak teh kalau sana mina bapak anen kalau dia anen ini medang dia oh mangan kedua bapak adik siap baik siap langsung lagi duduk ya kene ya oli dia nah aku ini gelis saya aku ini kondisi gila fotonya terusnya kasarnya bedanya ya atas nama Menteri Agama Republik Indonesia Tribunus menyatakan kutipan akad nikah kepada kedua mempelai selamat menempuh hidup baru semoga dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, berdiri dulu ya, siap ya. Terus dia gintun tanaman dah kan, kamari diri teh menanam pohon. Oh ini mah ya anjuran pak sekdes pak guru, gintun menanam pohon. Mungkin itu natuh ah yang katun ke kantornya. Mungkin di pasihan diunduh kartu digital, misalkan KTP, dilaminating, disimpan di dalam data masing-masing. Ayah kartu digital, kartu digital. Pohon nama pohon buah-buahan, tidak matoa, tiasa, mangga, padu. Wah,
yang gua mangga atuh Pak Aras bener ka rumah. Pak Guru beda ya. Gitu. Ya, acakat kadinya bari ameng we nya. Engke dipasihan eta diunduh kartu digital. Ya, sangakeun di payung di aya nu sanesna nyarangakeun. Ge orang tanam di pemakaman umum Bah Dalem. Anu nek lalu di pinggir kali dengan orang tanam deui Pak Gurunya. Orang tanaman gitu sejarak 2 meter masukan gitu. Terus ditanam sapalih Pak Guru, alhamdulillah berkat bekerja sama dengan Dinas Cabang Kehutanan Wilayah 2 kamari penanaman parantos. Ayeuna ke lomba memang urusan Bapak Asti uncena dirinya lebah mana. Nah, itu terus izin ke Pak Lurah, orang dekat ieu ah diuyupkeun deui tanamanana. Intinya siapnya atas kami Menteri Agama Republik Indonesia Pribados menyampaikan kutipan akad nikah kepada kedua mempelai. Selamat menempuh hidup baru, semoga dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muhammadin kalimina Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an qiyasati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan lillahi wa tulika fil majid. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim Muhammad. Amin. Allahumma hadha du'a minka min zabah ya mudabbiru dabiri ya musyahid syarif syahir ma'ruf qulubi. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqulana biha jami'al hajat wa tutahhiduna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda a'la darajat wa tuballighuna biha surbayat min jami'il khairat wa kulli wa ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini polis. Ayo, Bro. Ini dia. Mukomala akan nikah parantos rense ayeuna nuju ngantri bade tuang saparantosna rense ngantri tuang bade dilagem sawer penganten saurna bade ku ibu komala ngawihna gitu nya. Kanggo ka para panitia atau kabayan supados menyiapkeun alat atau saratina propertina kanggo nyawer ya sok dironkeun we saurna teh bade nyawer teh tos direcehkeun 12 juta bade kali mana Bu Komala nyawerna pan saurna ari nyawer mah sedang dipanyaweran
Cek wae. Atau banyak dilekakeun we ing kabujang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beasna